Yang naon gitu? Daripada ngolah wae itu kurang kasuan ke Pak Haji ada. Ayo. Ayo berangkat. Yon, kemana maneh? Kadieu sekedeng. Iya, Pak Haji mau talus. Jangan lu iu. Awan eta, Talus, Pak Haji. pantesan asa sengit-sengit keharuman. Ya, Cik nyobian Pak Hajinya. ya mangga. Talus, Mantap ieu di mana ieu? mohon Pak Haji. Cik kadieu heula urang ngopi leuing Pak Haji. Jangan lu iu Pak Haji teh ngopi sampe. Lamun sama hayang ieu, Talus. tengekeun amun hayang neangan ieu. Ieu tinggal make payung. Tuh, Ayo. pakai payung jadi ieu. Ya, mau Pak Haji we. Ya atur nuhun nya. Ya, Taleusna. sok lah. Pagi-pagi di kebun aja we. Padahal ieu keluargana anu sakuduna mah tapi teu naon urang teh ibadah mah naon we dari salat wae lain ieu wae ieu mungkin jadi barokah ya dan jadi ibadah. Jelema teh gahaya we teh pegang-pegang aja ningali nu kamaresian kieu teh. Kebon eueuh. Oke aja capek-capek aja. Asup Badil. Naon jang? Ini kan urang reuas ieu. Kan dengan Pak Haji kemana wae ya? Itu Pak Haji di kebon tadi. Ya. Jadi orang pas kontes salah. Iya. Jadi dia ieu jadi itu ya. Apa ya? Pak Haji salah nu benerna. Mana we? Cik kuning kertas batu. Oh, berarti iya. Kela. Ieu teh bingung ATM-na katelan. Aduh, kumaha ieu? Nah, mau Pak Haji. Aya rek ngobrol. Capek nih anak-anak Pak Haji teh kemana Pak Haji teh di kebon. Jalan kebon eueuh di kumaha ieu teh. Bener Pak Haji teh jangan kemana-mana ke kebon itu Pak Haji capek banget menang. Sering loh. Lurus tunjung sia. Wawanianan ka Pak Haji ngomong pedit. Yang naon atuh Pak Haji boga akhlak. Abahilu adu muluh anu korek musuh aloh. Zaman ayeuna mah rarung sing. Mana we?
gede dosa sama kira si Moni kia. Aduh, aing coba malam minggu motor rusak na salah rungsing kieu euy. Pabeurit jeung pejit, pabeurit jeung kadut, lasut pokona mah euy. Oh, jangan naon emang yang mulai urut. Maju gue lah. Lagi mun ngada gunung ngalewat teh ka dieu. Heeh. Urang lagi pajegna. Aduh, sampai dia main. Dia kula main sekarang di dia. Met, itu anak-anakan Pak Haji, si Moni, panasan karunya cipang nyokotkeun. Wah, Haji teh goreng patut ieu penyet Pak Haji. Wah, itu. Wah. Ji, ayo Ji. Ada Ji. Ayo Ji. Jalan. Kadi Moni kadi. Aduh, anak-anakan bapak deh. Jangan dia. Yuk, up. Men, kadi dia. Pak Haji rek ngawangkongnya kadi dinya. Ngurus hewan teh gede, ganjarana gede, manfaatna. Kenapa Haji? Ayo manfaatna naon? Ngikut monyet. Iya tingalikeun manfaatna kita ngalakutu dipangyiarankeun daripada meuli sampo metal, meuli sampo pentin. Ngalalebar duit. Sok manfaatna kita nyokot cau pangnyokotkeun anu didahar lain ku Pak Haji ku monyet. Masa tekan Manik. iya gitu. Sini. Bawa liur nya. Buah, itu ayam mah satu. Wah, kapaneran aduh geus sayang udur ieu teh. Kadieu lah. Kadieu satu kadieu. Hah? Dieu keula. Aya kamu. Tanya bener anjing. Iya. Aduh, sanes abi teh aya masihan kieu gitu teh kieu abi teh abi teh ayeuna teh bade ngaos sareng ayeuna teh menuju puasa Senin Kemis jadi teu jangan artos. Ayo tuh, bawah. Kamola aya. Ayo. Naman? Sehat. Iya bade ngajajak ieu. Cocokan. Kade angat lang ka abi. Moal tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, aja di tepi ieu bageran deui. Kekostosan ieu karami ayana. Aduh ya Pak, gimana jangan Bapak di Madura kita tepi jalan-jalan radio dari orang preman. Ini adet-adet leuwih. Aing teh anak maneh. Naon maneh kita duit. Ini. Ayo dari kawannya. Pokok oke. Pananya ya aduh, jalan kemana Baji? Deretan. Oh, mun gitu. Jangan katanya Pak Haji yang gini telah dan menang karena anak tua. Ya.
teuing. Naon atuh lu bata tanya teuing barak pokok teh orang terus lu kieu teh. Pinjam duit. Yang naon? Ada budak sekolah. Ieu mah angar we. Markir ngejat ieu. Pagi nggak sepi lagi. Omatnya kudu main. Ya, oh, ajar ka ditu lah nya. Biasa, anak orang. Oh, enggak. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moni tega maneh neng ninggalkeun bapak belaan bapak geus beli high heel blush on legging ka Shopee tega maneh ninggalkeun bapak asa teu nampa bapak numpang ge langitan maneh cing tenangnya di akhirat bapak dibere kenangan ieu jimat nya umat pakai kenangan Pak Haji kunaon ngelamun gitu. Ning teu dikan saha teh. Haji, naon? bapak teh sia teu neuleuk sia nya si Monik teh pae Kira-kira kitu dicuri-curikan atuh. si adieu ngomongna di dieu Kaon atuh Pak Haji itu. geura aya papayit kieu teh sia mah bapak teh sia astagfirullahaladzim haji nah ya naon ieu ya naon haji enak ya ributan dia tuh amat makanya muat jauh aya papayit papayit naon kala ieu si naon oh si Monik pae astagfirullahaladzim Monik borok teh sia Haji, mana ya dalilna sur Pak Haji oge? Ini so imun, jangan bertengkar. nyanya hilang Pak Haji da jalmi mah aya hilangna aya tuh orang kuburkeun ayeuna Ya, ayo atuh mangga, langkung saya ayeuna menginter. Ayo mete. la ilaha illallah 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 Kang, jarak pacul kan, jarak pacul. Oh, nya Pak Haji Kang. Rencana kalau La ilaha Kang, la ilaha illallah la ilaha illallah Pak Haji sabar aja ukuranana yeuh. Sok, we. 4 ka 4. 3 ka 4 Oh, 3 ka 4. La ilaha illallah 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 nih mana cing tenangnya dalam kubur ampura bapak yang bisa nenangkeun mah cing tenang sok kita kang terus kang Oh, gitu oh nya. Pak Haji, kita yuk kurang 3 ka 4 nya itu. Nya. kang mau dikit Coba Haji. kenangan
Di mata kieu kendaraan ya. Kang, mau padu nggak tahu pakai auto? Kang, Kang nyampaikan ya, Pak Haji ya, pikiran geus teu pararuguh kieu. Oh iya Pak Haji, nya mangga Pak Haji. Kalau di doakeun Pak Haji, Pak Haji sing tenang nya, doakeun dia semonitna sing tenang gitu di dalam kuburna gitu nya. Pak Haji ulah duikeun ka ieu, ulah duikeun ka kalaleban gitu. Nya, mangga Pak Haji, mangga terbaru di doakeun Pak Haji. Amin. Amin ya Allah. Amin. Pak Haji, terus beres Pak Haji. Sing tenang Pak Haji. Terus lah monit mah di doakeun ku abdi supaya di alam tenang. Pangaturangkeun baru Oh nya nya urang selawatan ini sih. nya selawatan 50.000-an. Ah baru dah. Lagu masalah itu. Ya lagi selawat. Kadari itu. Kadari kurang masih selawat terus monik bae nya. Nah ya aya Pak Haji. Ya 10 juta deh. Wah. Bagi atuh sok. Demi nyaah kasih moni. Era korbanku. Selawatan. Yang kadari yang. Sok kadari hiji-hiji. Nah kadinya. Sok. Nah, Cok ngantri. sok matur ka dieu. Oh sekalian kan. Nuhun. Wah iya Pak Haji. Wah bagja. Iya Pak Haji. Nyesa 20.000 deui bae yang si moni ini. Ayo, men. Men. Eta Pak Haji mau, men. Sadar Pak Haji. Haji sadar. Ah, yang itu. Iya. Iya Pak Haji. Apa? Mas.
ada yang orang bawa aduh. Pak Haji teh kepikiran si Moni anu dipikanyaan pika dede pika asih Pikiran ting lain geus ya anger hati Pak Haji mah ingat lagi si Moni dan hiji-hijina dipikanya ku Pak Haji nya si Moni lain dinya dinya mah borok-borok wae menang diatur terus saya nama orang nelpon si Allah Ini surang ngontrol kolam jeung kebon tapi Pak Haji hareudang Pak Haji mandi lagi sarua Pak Haji urang rek mandi heula sarua. Ya gitu atuh, ayo tuh. Mandi. Belum basah.